Gening para mitra dongeng urang teraskeun deui mangja ngaturkeun nuhun. Ayeuna dongeng judulna Suryati di Arapati bagian ka-13. Atuh salajengna mangjaya ngaturkeun nuhun ka wargi-wargi Mangjaya nu sami-sami ngabandungan dongeng. Atuh nu parantos noe subscribe-na sareng locengna pon kitu deui parantos noe ieu para mitra like-na para wargi. Priyogi sadayana oge para mitra priyogi ieu teh para wargi margi aya nilai para mitra aya nilai. Alhamdulillah atuh para mitra nilai Spros Mangjaya di subscribe-na alhamdulillah nincak 140-an atur nuhun para mitra atur nuhun mangga anu teu acan mah noel subscribe we nya para wargi nu teu acan mah gitu kajami nu parantos nu paros mah tos gitu mangga atuh atur nuhun para mitra dongeng nuju dihanca ku Mangjaya Suryati di Arapati karangan Ki Leksa dina bagian ka-13 urang lajengkeun atuh nyangakeun ka wargi-wargi Mangjaya nu sami-sami ngabandungan dongeng mudah-mudahan dongeng-dongeng ti Mangjaya Official tiasa katampi kalayan kabingahan ti Mangjaya Official Mangjaya sareng admin sareng kru sadaya ti Mangjaya Official ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun mangga nyangakeun Suryati di Arapati karya Ki Leksa dina bagian ka-13 wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbaberahmana. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung. Judulna Suryati di Arapati. Ieu dongeng karangan Ki Leksa nincak bagian ka-13. Mangga atuh para mitra wilujeng ngadangukeun ieu acara mugi katampi kalayan kabingahan. Para mitra anu mulia, sakumaha nu kauninga bahwa di jeung Sumanta geus ngabadamikeun perkara ngawinkeun nu jadi anakna nyaeta para mitra Nyi Suryati Kajang Pendi. Atuh para wargi sadaya harita teh Bahwadi sok sanajan anakna can puguh dicekel omonganana tapi manehanana geus nangtukeun yen tina urusan kawin baris beres roes teu aya nu matak jadi halangan. Urusan perungna kawin abah nu ngatur sarta abah nu tanggung jawab. Mun teu aya halangan mah hayang nangapayang golek ditambah ku nayuban. Da kitu rencana abah teh. Sedang Sumanda teu kudu loba pikiran. Asal datang we ka dieu. Hade ulah telat teuing. Aduh lamun rek milu ngadedeul masalah waragan praku aya teh moal ditolak. Hehehe sajelmana rek nolak rezeki. Kuah wadinya kakak seuri. Bangun anu senang hate padahal mun ras inget ka Suryati mata koncewang hariwang bisi gagal. Nya nuhun aduh kitu mah bah mangga sagala rupana masrahkeun ka abah. Urusan waraga tangtu kuring ge moal anon teh moal cicingeun bakal mauran. Ngandukari sabaraha-sabaraha mah pokona mah aya we. Tena kuring hayang nyaksian kumaha kaya Nyi Suryati teh. Yu urang lawungkeun jeung pisalakieunana. Mohon maaf di teh tos hoyong tepang bah. Pendi mairan estu sonagarna keur da geus lila ngarep-ngarep. Heuh ku abah urang geroat. Pek daguan sagedeungnya. Bahwa diasup ka tengah imah. Nempo heula ka dapur sakedeung geus kitu muru ka kamar Suryati. Kasampak Suryati keur ngadakom kana meja jiga-jiga keur nulis. Ku Bahwadi di deukeutan lalaunan pok ngahareos. Nyai wayahna tepungan heula sia mah. Yu bareng jeung abah sabab sia mah rek ngarep nu geus ngarep-ngarep wae. Aya naon atuh bah meni keukeuh teuing. Kumaha mun ribut cara tadi pan era urang teh. Oh ngaran teu era oge buru-buru atuh nyisiran. Ulah kalusut kitu ngewa. Suryati kapaksa ngagugu lantaran inget kana kajadian tadi. Indungna cilaka akibat manehna nu teu daek nepungan sema. Sanggeus nyisiran Suryati kaluar ti kamar leumpang bangun anu teunangan. Dituturkeun ku Bahwadi. Sarog katepas leuk tungkul semu era lantaran langsung diteuteub ku Pendi. Nusanya namah tadi geus tepung basa busaha mah cilaka teh. Rek munjungan nyai. Eta teh Den Pendi putra Pasumanta teh. Nu kungsi dicaritakeun ku abah ka hideep. Cek Bahwadi. Nunjuk ka Pendi nu colohok neuteub Suryati bangun kapaksa. Moho nyai ta ieu anak bapa nu dicaritakeun ti heula teh. Pek silih kenalkeun ka inya ngarah teu kagok lamun ke patepung deui. Cek Sumanta nyerengeh nyot nyeseup deui ududna.
Suryati teu baha solongkrong ngunyungan ka Sumanta tuluy ka Pendi. Nuges garetek dampalengeun hayang geura sasalaman. Nepangkeun Suryati, cek Suryati ampir teu kadenge beungeutna semu beureum. Nuhun ieu hakange sami-sami nepangkeun pun Pendi. Cek Pendi tatagep sasalaman pageuna keur para mitra sadaya. Suryati rada muringis. Sanggeus sasalaman Suryati diuk digireun Pahwadi. Gawena ngeluk tungkul teu wani paadu teuteup jeung Pendi, diukna asa teu napak da aya di dinya teh sasat maksa. Tah. Kitu dah. Anak abah teh Aden. Pek ayeuna mah silih kenalkeun, silih tepungkeun tali mimitran. Sabab lain ulian ieu teh komo da ayeuna mah geus resmi Aden sareng pun anak teh baris ngahiji. Ngambah sagala rumah tangga abah teh doa pisan, bungah jeung regreg kana hate. Cek bahwa dibangun agul. Hatena sugema sabab ayeuna mah geus hasil nepungkeun Pendi jeung anakna. Nuhun bah katampi katada pisan temal Pendi. Tapi terus tungkul hatena teu puguh rasa sabab nu dipicangcam ti kamari. Siga-siga ngantep ka manehna. Teu narik teu nakon estu hare-hare bae. Nyai juga jalan-jalan jang Pendi teh. Aja ka sisi balong ningalian lauk. Aja ka bulawetan ningalian kanang kelenci. Sok ulah asa-asa. Cek bahwa dibari mencerong ka Suryati. Nu tetep tungkul Suryati teu baha ayeuna mah daerah Kusema. Jung nangtung lalaunan ngareret ku juru panon ka Pendi. Nu direret atoh pok nyarita ka bapana. Bapak abdi hoyong ningalian heula kaayaan di tempat ieu bah supados terang di sabudureunana. Oh namengan kade ulah jauh teuing bising nyasab. Tema Sumanta tuluy neuteub ka Suryati hatena bunga. Cerut Pendi jeung Suryati turun kaburuan laleumpang ka pipir imah. Rek nempoan lauk di balong, Suryati teu wani deukeut. Ari Pendi gawena rarat reret nitenan ka aya di dinya. Tapi ari hatena mah geus teu sabar hayang geura prung ngobrol jeung Suryati. Nu tetela ujug-ujug cop jeung hate sabab Suryati memang geulis. Da para mitra di dinya ge pada marebutkeun ku para jajaka. Ngan hanya ka Pendi can hasil ngadeuketan hatena ukur ngupat dina hatena. Nah bet kucem teuing Suryati teh. Eraeun keneh kitu atawa hayang diuji ka aing? Ha. Keun heula dang gege moal burung lineuk atuh. Kitu cek hate Pendi bari tetep rarat reret barang nempo ka beulah kaler. Aya saung sisi balong Pendi manggih akal poknanya. Ieu ari itu saung paranti naon? Bari nunjuk ka saung. Para nyimpen gemuk sareng parabot ngalalauk. Oh. Kayak upami ka ditu, mangga jep jempe terus duanana laleumpang muru ka eta saung. Pendi kataji ku patempatan di dinya, tetela sisi balong teh pika betaheun, raresik jeung caraang. Sadatangna ka saung Pendi diuk dina palupuh, panon melong ka balong, lauk emas patinggu dibeng. Ari Suryati diuk deukeut tihang ngeluk tungku teu wani miheulaan nyarita, da memang teu hayang maturan Pendi teh, daek soteh sieun ku bapana. Seueur laukna balong teh nyayinya. Pendi ngajalanan deui susuganan Suryati daekeun ngobrol. Seueur ukur sakitu ngajawabna teh para mitra sadaya. Pendi teu ngomong deui kalah ka para mitra maling reret ku juru panon. Hayang sidik kana rupana Suryati, ari Suryati kalah ka melong kanu jauh, siga keur nyawang kanu anggang. Pendi luak liuk malah matangah sagarupa. Breh nempot toke ka karayapan dina sisiku, Pendi manggih akal deui poknanya. Uluh. Saung teh tokean, muhun tokean. Tema Suryati maksakeun ngomong. Tarang egel, tara jep deui jempe tujuan Pendi teu hasil. Sabab Suryati teu daekeun ngobrol tungtungna Pendi teh jengkel, jung nangtung lajag-lejeg dina tamakan balong angeunna asa eungap. Ari Suryati kalah nempoan ka palebah jalan susuganan aya parman ngaliwat. Tapi lebeng teu aya nu tembong ukur budak leutik nu lulumpatan bari patinggararo jeung baturna. Kocapkeun bahwa di jeung Sumanta harita teh nuluykeun deui ngobrolna. Asa leuwih laluasa. Sabab anakna keur ulin ka sisi balong malah mabu saha mah ge nyampeurkeun ka tepas milu ngariung. Kumaha rencana urang teh Abah? Geus asak padami, kawinna teh tanggal 14. Syukur atuh kuring regreg geus kitu mah tapi kumaha ari barudakna na geus katempo lanjeut? Beres pokona mah. Ayeuna ge keur ulin ka sisi balong tuh, sina ngawanohan ngarah teu kagok. Lila-lila ge moal burung layut dah barudak teh atuh babari wawuh. Teu cara urang baheula pan. Cek Bahwadi. Ingat ka zaman keur ngora nu sarua kawin teh ditepungkeun ku kolotna. Tapi Bahwadi baheula mah teu baha kitu deui busaha mah. Da geus kitu ilaharna kolot baheula tapi ayeuna mah layut.
Tapi ka ayeuna layeut rumah tanggana. Nya nuhun atuh sugana moal gagal ari geus kieu mah. Dupiden Pendi bade lami di dieu na. Busaha mah ngareret ka Sumanta. Rupina moal tiasa margi ajeuna mah di pasian perete. Mung sadinten ayeuna ge bade wangsul deui bilih ngaganggu kana tugasna. Hanya ka teuing padahal mah kula mah atuh sawengi mah supados barudak langkung wano. Apan kolot geureugeureuh ari barudakna layeut mah. Sauyos engke sakantenan dina waktosna nikah. Moal burung sugema sadena oge cek Sumanta bet ujub. Sabab geus boga ijiran yen anakna bakal patepung jodoh kalawan lancar. Pami kitu mah urang tuangkeun heula atuh nya abahnya. Cek Busaha mah ngareret deui ka Bahwadi nu keur melenyun udud. Tah bener jiga atuh saya gikeun. Hanya kali goreng laukna tutungnya. Naon atuh gantina? Bahwadi handeuleun lantaran lauk emas jeung meunang ngahaja keur nyuguhan Pendi ari pek teh tutung. Sabios aya goreng cair gantina mah. Cuma atuh calukan heula budakna urang tua ngariung. Busaha mah kajero deui ari Bahwadi ngaleos rek ngageroan Pendi jeung Suryati. Heuleut sawatara waktu Pendi jeung Suryati geus araya di tepas. Dariuk teu pati berag sabab Suryati teu mere budi ka Pendi. Tapi layeut bangun geget pi kabungaheun. Ayo tuh urang taruang heula. Keun ke ngobrol deui. Cek Bahwadi parawargi sadaya bari terus arasup ka tengah dituturkeun ku Sumanta. Pendi jeung Suryati ge naluturkeun gek Dariuk dina samak di tengah imah. Sarila meninga jemprak ngariung sangu jeung deungeunna rupa-rupa. Berak dalahar ngariung Sumanta bungah Pendi sedih sabab can bisa ngadeuketan hate Suryati tapi teu wudu ponyo daharna sabab nikmat da puguh lalab jeung samel oncom teh atuh para mitra. Gancangna carita Pendi jeung Sumanta amitan ka pribumi terus baralik deui ka lemurna bari mawa putusan utangtu yen tanggal 14 Pendi bakal ka diwalimahan. Ari Bahwadi jeung Busaha mah harita neuteup ka Suryati. Nu paroman alum bangun sedih atuh pok ditanya ku bapana. Kumaha nyai? Geus wabuh jeung Den Pendi kasepnya. Bari seuri sarta neuteup ka Suryati. Duh kabah teu terang. Harna mah kitu terang, asa teu buku deui. Na teu kaciri Den Pendi abana merak sidik pisan kasep jeung ganak. Gining jeung pikar sebut, abah mah doa lamun hidup langah hiji laki rabi jeung Den Pendi. Suryati teu nemalan omongan bapana nu nyoros cos teh. Dianggap sora kaleng butut nu ditakolan saeutik ge teu matak narik kana hatena. Yeuh nyai ayeuna mah geus paheut pasini yen hidup teh tanggal 14 bakal dikawinkeun. Abah geus tatahar engke teh rek nganggap wayang jeung nayuban. Cik bisi nyai aya kahayang nah hayang dipangnangapkeun naon pok caritakeun ulah asa-asa. Cek Busaha mah dariana keur. Kituna teh bari melong ka anakna. Sanu bade ditikakeun ibu? Apa nyai piraku teu kaharti? Untuk abdi mah alim dikawinkeun ka Pendi. Mun ka Parman mah daek we. Cek Suryati terang-terangan nyarita tatag. Puguh Bahwadi ngagurubug bakatku kaget kawas dicocolangir. Naon Suryati? Na teu salah kecapan teh ngomong teh? Teu abah abdi mah teu ngimpi. Waduh. Eta pikiran bet belet-belet deui. Na belegug-belegug teuing atuh maneh teh. Na teu hayang boga salaki kanu ganang jeung gining. Rek milih nu kumaha sia teh jadi? Piraku rek milih si Parman? Den Pendi Jawa geus boga pagawean. Geus mernah gawena jaba jelema aya deui. Urang kota jelema ngarti sakola luhur. Rek neangan naon kumaha deui? Bahwadi molotot. Laras bah milih Kang Parman abdi mah. Jung Bahwadi nangtung. Dampaleungeun katuges meber-meber rek nyabo ka anakna. Tapi kaburu dihalangan ku Busaha mah nu geus ngarti kana kajaan Bahwadi nu kacida ambekna. Ulah kaburu ku nafsu abah kitu-kitu ge anak urang. Keun urang ngomongan nu leuleuy da piraku rek kitu bae. Ulah kitu abah ulah ye. Pabenyitli, war kudu diwaras ya teu beunang ku omongna ku ieu gede ye. Cek Bahwadi ngacungkeun dampaleungeun nu geus garete. Hayang nampiling ari Suryati ngalenyap hatena reuwas. Sing inget abah mun anak urang ditanasa kumaha lamun cacat. Tang tu urang bakal katempuan ku Den Pendi sarta bakal gagal sakabeh rencana urang. Komun anak urang cilaka gede atuh kawin ge bener batal. Tak kulantaran kitu sabar ayeuna malanan sabar. Omongan Busaha mah kahartieun ku Bahwadi. Gek diuk deui bari jamendud beungeut geuneuk panon bolotot beureum. Ari Suryati buru-buru asup ka tengah imah sieun disiksa ku bapana. Abah ayeuna urang akalan sangkan si nyai langsar hatena. Nya lah pokona mah sarta leah hatena. Na kudu kumaha carana?
Daku jalan kasar mah moal bener atuh. Wah, abah lalaki moal eleh ku anak nu bau kena jadi ngau. Pek we talingakeun di imah. Abah rek init neangan ubar nu mati. Sangkan sinya ilang langsar. Pek ya, poe ge beres lah. Cek Bahwadi tetep jamedun. Ngan teu daek wakca balaka da maksudna sanyana sabab sieun dihalangan ku pamajikanan. Nya nuhun atuh ari kitu mah berhal geramiang muga-muga sing hasil maksud kalayan lancar. Sakabeh rencana urang kudu laksana. Ulah aya halangan harungan, si Nyai kudu lungsur langsar sarta ngagugu kana kahayang nu jadi kolot. Tapi reka mana abah teh initna? Kudu puguh bisa aya nu nanyakeun. Teuing, abah ge can nyaho pokona mah dukun lepus. Para Haji Sakti tabib ahli Kiai nu wacis. Ku abah rek didatangan rek dipenta ilmuna pikeun meruhkeun hate si Nyai kitu. Cek Bahwadi. Kop kana padudan terus asup ka tengah imah. Rapdang dan saring setna keur teu poho mawa iteu koe jeung bedog pasren. Kenceling init bari bang kanu baeun. Usaha mah neuteup kanu init hatena naneda kanu maha kawasa sangkan salakina hasil maps. Para mitra kaum dangu kacaturkeun Bahwadi harita teh ngingkig ningalkeun lemur randu cagak. Lempang gancang bangun rusuh tapi can boga tujuan nu tangtu. Sabab initna dibarengan ku hate jengkel dijujurung ku hawa nafsu. Barang tepi ka pasir haur reg manehna eureun ngalungsar bari ngahegak. Kesang ucur menijuuh ambekan kerep menihaheho. Sajongjongan mangahuleng bari ngararasakeun nikmatna angin leutik nu ngahiliwir. Nebak kana dada nu bulairan kesang dihibur deui ku recetna sora manu nu patemalan jeung pada baturna. Kudu ka mana aing ieu? Naon nu kudu dibilang bae? Cek Bahwadi ngomong sorangan terus ngabijilkeun padudan. Det di eusian bakomole sanggeus disunut pelenyun udud haseupna mulek kaluhur. Bahwadi mikir neangan akal nu hade pikeun meruhkeun hate anakna. Sabab geus jelas ku jalan kasar mah teu bisa, ku jalan diomongan teu hasil lantaran anakna tetep dina pamadeganana. Dina kaayaan kitu omongan Suryati asa ngajelengeng dina ceuli. Atra bisa nyebutkeun ngaran Parman nu jadi pilihanana. Pudig-dig hate Bahwadi amek Parman teh jadi sasasaran. Kurang ajar. Kakara kabikir ayeuna jelas jeung tetela nu jadi cucuk krungkang teh dari iwati si Parman hiji-hijina. Hiji-hijina jalan nyingkirkeun si Parman ti randu cagak, sangkan teu ngaganggu ka anak aing. Kumaha carana ye diusir teu bisa. Sabab geus kanyawan ku RT, napayahan wae kitu. Teng Bahwadi ngalamun. Nyipta-nyipta hiji cara pikeun ngalanyawa Parman. Munurutkeun hawa nafsu mah hayang mateni ku sorangan ngarah puas. Tapi kapikir deui mun kanyahoan bakal cilaka. Sakabeh rencana bakal gagal terus timbul pikiran sejen. Pikeun maehan Parman kudu ngongkon ka batur tapi ka saha Bahwadi can manggih akal. Wah, gampang neangan jelema pokona mah asal aya duit we. Aing ngarasa yakin ku jalan kieu usaha aing bakal hasil. Rasakeun sia. Modar sia Parman. Kitu cek Bahwadi bari terus nangtung rek nuluykeun lalampahanana. Bahwadi nu indit dipirig ku angin nu ngahilibir dijajabkeun ku sora manuk nu reang di sarada. Harita geus deukeut ka hiji tempat jeung geus kakocap sok loba begal teh. Tapi Bahwadi teu ingeteun kana hal eta sabab pipikiran geus manteng. Manteng ka Parman nu diarah-arah ti kamari. Barang keur jongjon leumpang jeleng-jeleng aya dua jelema laluncatan megatan jalan. Nusa urang geus ngalugas bedog ngahajak keur nyingsieunan nu ngaliwat. Atuh puguh Bahwadi ngajenghok lempang ngadak-ngadak eureun bari mencerong kanu duaan sajongjongan ukur olohok. Teu lemek teu nyarek napas ngahegak bakat kuleuwas. Aki-aki. Reka mana leumbang sorangan? Cek nunulak cangkeng bari mureleng ka Bahwadi. Bahwadi canemalan kalah udur-unduran sigan rek lumpat. Celeng nusa urang luncat ka tukangeunana tel congo bedog kana walikat. Bahwadi ngarandeg para mitra kesang tiis nyorolog. Podaran besok, cek nu nodongkeun bedog. Kelanan mun ngalawan kakara dibacok. Cicing ayeuna malanan urang tanya heula. Kituna bari tuluy ngalengkah. Panon molotot ka Bahwadi nu beungeutna geus pias bakat kureuwas. Aki-aki, reka mana? Jawab sia. Reka. Bahwadi bingung lantaran leumpangna can boga tujuan nu pasti. Oh, reka akhirat, cek anu nangtung hareupeun bari mun neuli. Lain reka akhirat tapi reka Cilampuyang apa teh? Oh, jeung reka Cilampuyang mah tapi sakabeh barang anu dibawa ku Andika dituna di dieu. Sok bejilkeun barang-barang maneh. Da abah mah teu mawa naon-naon atuh. Bohong, bejilkeun.
Namun abah mau anu na babawaan kumaha? Cek Bahwadi bari mureleng ka begal. Kasieun mimiti ngurangan kaganti ku wawanen. Wae mau anu da barang ge tapi sirah tuna. Bahwadi ngusap tarang bingung ngadenge omongan begal. Lantaran nina nunda surah teh nunda sirah nungan hiji-hijina sabot kitu congo bedog dina walikat aya nu neulkeun atuh karasa nyeri. Aduh, ampun nanaonan ieu teh ampun. Ampun nyeri ya. Bahwadi ngalieu ka tukang tapi teu kanyahoan begal nu hareupeunana nampiling satarikna. Cebet keuna kana careham karasa nyeri meuni asa nyerep kana angen. Aduh, ampun. Koloyong Bahwadi ngabangkieun hiuk bak punukna anu ngetig-tig gigir. Cekok bujur anu najong atuh meuni sosoloyongan nu akhirna namru bari humarurung. Harita Bahwadi kapiheulaan babar manehna teu kaburu ngabudalkeun pangabisana lantaran begal nu duaan leuwih kesit jeung rancingis. Tapi Bahwadi teu beak harepan malah pok nyarita bari mencerong. Abah mah pasrah. Tapi abah mumpae sabab hayang kenya hirup abah teh. Sing atuh terangkeun harayang naon anjeun teh? Begal nu duaan silih reret. Paroman tetep haseum pika ijideun. Serog nu nyekel bedog ngadeuketan pok nyarita bengis naker. Bising teh nyaho, nu dipikah hayang ku kami ngan sarupa. Duit jeung duit. Lamun sia teu daek masrakeun duit, pasrahkeun hulu. Oh, jadi hayang duit. Babari atuh ari kitu mah sabab bawa teh moal ngoretkeun. Malamun hayang leuwih loba kudu daek nulungan ka abah. Nu ayeuna keur meunang kasusah teh. Cek Bahwadi bari terus maksakeun nangtung. Paroman jadi marah mai sabab dina hate bet aya harepan. Begal nu duaan silih reret deui teu ngartieun kana omongan Bahwadi. Nu bangun ayem malah siga-siga rek ngajak babadamian. Tapi can aya nu wadi nanya deui kalah pating pelengkreng nulak cangking. Ieu Ujang. Abah teh sanyana mah geus dilangi dari ka unggal tempat nu maksudna nganyangan jalma nu bisa diajak gawe bareng. Tapi abah teh teu hayang ngarugikeun ka batur malah marek nguntungkeun ka sing sabae oge. Nu daek diajak gawe babarengan, kumaha Ujang daek? Ulah wakanya ni bara, ayeuna mah bijilkeun heula duit eusi dompet. Sabab kami teu butuh ku dongeng butuh kana ku duit. Cek nu nangtung hareupeun tandas panon mureleng ka Bahwadi. Abah ikhlas masrahkeun ieu duit. Malah ku abah ditambahan asal Ujang daek padami jeung abah. Heuh bijilkeun heula duitna tuh. Begal mun cereng. Bahwadi teu ngomong deui ku siwal ngabijilkeun dompet. Sarta ngabijilkeun duit puguh we begal nu duaan meuni kumetap kabitaeun. Malah mah geus teu sabar hayang geura ngarebut eta duit. Kop teh masrahkeun. Ieu duit keur Ujang kabeh. Bahwadi mikeun duit ka begal, ku begal ditampanan bari marah mah. Beres miki bacaina urang badami nu bener ieu. Kumaha maksud anjeun usanyana? Kieu Ujang. Ngaran abah teh Wadi. Di lemuran nu cagak mah pangjagoda, pangbeungarna moal nu nandingan. Tapi dasar manusia najan sagala loba ge teu waleh we kakurangan. Jeung teu waleh aya kasusah. Tah ayeuna abah rek ngahaja lunta ti lemur teh keur neangan jalma nu bisa diajak badami. Sabab abah keur kacida bingungna. Ari ayeuna kabeneran pisan betepung jeung Ujang. Urang sakalian silih tulungan. Sabab abah butuh ku tanaga, ari Ujang butuh ku duit. Ujang boga tanaga, abah boga duit. Kumaha mun urang tuker? Tanaga Ujang rek dipake ku abah, buruna duit. Sakitu Ujang, kumaha saduju? Cek Bahwadi tatag naker. Nyaritana teu asa-asa sabab geus asak mikir. Wae tapi harga kudu kumaha cek kuring, daek sakitu heug ari henteu mah kajeun. Terangkeun heula kaperluanana kudu kumaha kuring teh. Teh mah begal atoheun pisan ngadenge kitu teh. Beres lah. Syukur atuh kitu mah. Kieu Jang ieu. Abah teh boga anak awewe hiji. Minggu hareup rek dikawinkeun. Tapi manehna aya nu ngagoda nyatana hiji jajakan nu ngaran si Parman. Abah geus beak dengkak geus tak. Teu bisa nyegahkan hal eta sabab anak abah sorangan bogoheun ka si Parman. Atuh hiji-hijina jalan si Parman kudu dipaehan. Ngan abah teh teu wani ku sorangan mesin goreng balukanna. Da kulantaran kitu abah rek ngongkon ka Ujang duaan susuganan sanggup. Soal duit mah ulah salempang loba aja abah ge. Cing jawab Jang sanggup henteu? Kuring sanggup. Kuring minta buruh 100 ringgit. Jadi lah dibayar ku abah. Tapi mayarna ge mun geus hasil sabab ayeuna mah duitna ge teu mawa. Jeung Ujang can gawe deui tah. Lamun puguh sanggup abah yang nyaho. Kangaran Ujang duaan. Saha nu katelah jeung sok di mana mah tuh?
Rek diterangkan kuring. Tapi awas ulah dibejakeun ka sasaha sabab matak bahaya ka kuringna. Mun anjeun kumawani ngabejakeun ngaran kuring kanulian nyawa gantina. Abah majang je atuh, moal rek ngabejakeun kanulian. Boro-boro dulur anu dengeun-dengeun najan bulu tuur ge moal dibejaan. Baik caritakeun saha. Ngaran kuring Karso ieu sobat kuring katerana Ahmin. Cek bega nerangkeun ngaranna horeng si Karso jeung Ahmin teh. Nukung si Tarung jeung Parman. Bahwa di kerung para mitra. Ngadenge kitu teh sabab inget kana lalakon nu karanapan ku anakna basa dipegat begal teh. Oh, jadi kitu. Syukur pisan atuh mun kitu mah. Pokona mah ujang duaan moal dibejakeun ka sasaha. Malah niat abah teh. Ye, ulah kanyahoan pokona mah ku batur. Hayang rarencepan nu penting mah. Kitu tah. Iwa ti ujang duaan we. Nu nyaho teh sasatru sia ieu teh. Nu teu meunang bocor ka batur tah kitu nya. Karti tawan teu. Cek Bahwadi para wargi. Nyarita beuki tatak jeung teu asa-asa. Kasieun geus leungit pisan harita teh para wargi sadaya. Karti mah sok atuh atur kumaha carana. Naon nu kudu dipigawe ku kuring duaan. Jelaskeun sakalian. Si Karso dariana keur hatena asa bungah sabab meunang pagawean nu baris gede buruhna. Para mitra kaum dang, harita atuh Bahwadi nyarita deui. Kieu nya tugas ujang nu pokok ngan sarupa. Nyaeta mayahan si Parman. Da kitu, anak Mang Ahmid urang randu cagak carana mayahan mah pek we atur. Narek kumaha datang tu ujang duaan leuwih nyaho jeung leuwih ngarti. Tanggal 14 abah rek ngawinkeun hayang lancar jeung salamet. Ulah aya halangan harungan. Ulah nu aya ngaganggu. Jadi Parman teh kudu pae samemeh tanggal 14. Lamun can hasil ujang duaan kudu ngajaga imah abah. Nalingakeun si Parman. Sangkan ulah ngadeuketan ka imah. Bisi ngaganggu anak abah. Tak kidu carana mah. Hahaha beres walah. Moalila manu amahan manusia se mah. Ayeuna geura sadia duitna. Si Parman moal burung modar. Cek si Karso geus ujub besar tapi pikiranna geus kaganggu ku duit anu lobana 100 ringgit. Soal duit mah dong salembang asal tugas beres, dibayar pokoknya mah. Tapi kudu aya buktina bahwa cilina ka abah atawa temongkeun pakaianan nu baloboran ku geuting kitu aja. Imah abah balebahna di dituna, landeun jalan. Nu loba tangkal jeruk tukangeunna aya balong, kaleureun aya leuit. Kiduleun aya kandang kuda. Mun hayang gampang mananyakeunnya ka urang ditu. Moal nu bireu ka abah mah. Sabab jelma kasohor, jelma kakoncara. Tapi Bahwadi, nu taya duana, geus kaceluk kaun-aun kawentar ka jana pria. Pangbeungharna salamuran nu jagak mah. Bahwadi nepakan dada agul, dumeh jadi pangbeungharna. Nuhun bah, kuring percayalah. Tapi awas bah, lamun abah jalir janji, kudu ditebus ku pati. Nyawa abah bagiana. Cek si Karso setengah ngancam. Sabab hatena rada curiga bisi Bahwadi akon-akon wungkul. Ulah salempang, pokoknya mah omongan abah lain kan sekadar bau sungut. Tapi bener-bener aya buktina, bisi ujang teu percaya hayu tuturkeun abah. Urang kenalkeun kalemur ranu cagak, tapi omat, ulah loba omong. Sarta ulah kanyawan kunulian, malah mah kuda warga abah ge ulah nyahoeun, bisi rusia ieu bocor, yuk tuturkeun abah. Cek Bahwadi ngajak init kalemurna. Tapi Karso jeung Ahmin can ngagugu kalah silih reret jeung pahiri-hiri. Kumamin, na perlu nempo heula ka ranu cagak. Teu kudu sabab si Parman geus apa, kali modaran we, teu kudu loba aturan. Jawab Ahmid tandas manehna ge mungeun digawe, dibawa ka lemur teh. Banyak aja dari kitu mah, tapi urang kudu minta bukti ya ka si abah. Yen manehna bener-bener ngabutuhkeun tenaga urang. Bae ka badami deui jeung si abah. Omongan nuduaan ka Bandungan ku Bahwadi, memeh nuduaan ngomong pok Bahwadi begat kalimat. Kieu jang. Bisi ujang duaan jang caya keneh. Leuwih hade urang init ka imah abah, mun abah jalir janji tinggal datang we ka imah. Abah moal sieun sarta moal mungkir kana naon-naon geus dijanjikeun ayeuna. Geus saya bajung geura balik, saegekeun duit sing loba. Sabab lamun si Parman geus modar abah wajib mayar ka kuring. Cek si Karso nyokot putusan sangkan teu loba teuing carita. Nyari kitu kajeun kade sing nya digawean aja. Da abah mah lain heureuy bener-bener ngabutuhkeun tenaga ujang duaan. Pikeun namahan kapercayaan, ya ambihan ali abah ye. Mas ite, barang tuturunan warisan kolot abah ite. Cek Bahwadi bari terus nyabut alina. Saung dibikeun ka si Karso. Nuhun bah kuring percaya. Syukur ari geus percaya mah. Abah amit rek baliknya. Mangga. Leos Bahwadi init hatena ngarasa sugema.
sabab geus hasil manggihan jalan anu bisa diajak wadami pikeun ngaleungitkeun Parman ti lemur randu cagak. Nurutkeun pamikir bahwa di ku cara kitu rencanana bakal hasil. Ari Karso jeung Ahmin teu kira-kira ngarasa bungahna sabab sajabana ti menang duit, aya harapan kana nampa duit gede. Puluhan ti mateni Parman atuh gek duanana dari yuk dina jukut, pok Karso nyarita. Haha. Poe ieu urang menang milik gede min. Sabab duit hasil ditamah ku alimas. Jaba aya keneh arep-arepeun 100 ringgit. Pan lain setik duit sakitu min. Konya tapi kudu dipigawe heula. Narek bisa maehan si Parman. Sabab nu dimaksud ku bahwa di teh geus pasti Parman nu kungsi ngahalangan kana niat urang teh. Ceuk Ahmin dariana keur manehna inget keneh kana kajadian nu geus kaliwat basa tarung jeung Parman. Nah mage sieun ada eueuh kakuatan naon-naon si Parman teh. Buktina basa dicangcang ku urang geuningan anehna teh. Make bisa lolosnya saha nu nulungan tah. Hanya ka teu dipayahan sakalian we harita teh nya. Loba pikiran ayeuna mah. Mending ge urang radu cagak we ayeuna mah karena cagak, tapi ulah kanyawan ku Bahwadi. Naon perluna ka ditu? Apan urang ngabuktikeun nah Parman teh kudu dipayahan teh. Parman musuh urang atawa lain? Mun musuh urang untung pasti kana hasil, sabab geus kanyahoan kalemahanana. Jeung mun geus kanyahoan mah babari maehanana moal gagah jeung moal nyalahan. Kitu teh sok. Nama tuh? Ku ayeuna lah. Ada gua naon atuh ya? Karso ungek jung nangtung bangun laliat manehna init mageuhan heula iketna. Sarta teu poho ngusap perah bedog sangeus tarapti bera dua anana arinit ngajugjug ka lembur randu cagak. Panon poe geus surup tongeret reang di sarada patemalanjeng pada baturna. Ditema ku sora manuk anu recet pating araclog dina dahan kai neangan pamonokan. Para mitra kaum dangu, angin gunung ngahiliwir nebak kana dangdaunan pating aroyag siga nu ngagupayan kadua jalma. Nu keur ngagandeang leumpang mapai jalan satapak beuki lila eta dua jalma beuki deukeut ka lemur anu cagak. Nu akhirna tepi ka sisi lembur reg duanana eureun heula dariuk dina batu sisi jalan. Mun teu salah ieu lemur anu cagak min ye. Ceuk Karso bari ngusap kesang dina tarangna. Panon melong ka lembur nyawang imah-imah nu ancal-ancalan. Bener lemur anu cagak ieu da deweke geus kungsi ka dieu. Basa aya keneh bapak, malah bapak teh boga babaturan di dieu. Ngaranna Aki Upin. Kan pasti geus maot ayeuna mah paling ge kari incu-incuna. Karena naon nguruskeun nu kitu anggur pikiran si Parman. Nu kitu mah babari urang tanyakeun ka tukang warung. Tapi kudu api-api bager ulah nemongkeun niat nu teu hade. Ih, puguh atuh. Keur gunem catur kitu kadenge sora cangklek anu tas nyadap. Duanana ngareret ka tempat datangna sora barang breh aya lalaki tengah tubuh. No gencang lodong di eusi lahang kabung, dina cangkengna ngagaplek peso sadap make cangklek. Kebenaran min, bisa nanyakeun ka tukang nyadap euy, ceuk Karso ngaharewos bari Noel. Sok maneh tanyakeun sok. Ke mun geus deukeut urang tanya. Harita tukang nyadap beuki deukeut nu antukna ngaliwat ka hareupeun nu duaan. Karso nangtung bari manggut tukang nyadap ngarandeg. Sarta tuluy nanya ka Karso. Bade rangkat ka mana Ujang? Hehe. Naon ditaros lah puguh nuju bingung abdi teh. Punten ngaganggu bade tumaros ka Mamang? Cek Karso sopana keur siga teh jiga-jiga begal. Omang bade naroskeun naon kitu Ujang teh? Tukang nyadap melong para mitra. Rupi lemur anu cagak teh laras kitu Mang. Teu lepat ieu pisan lemur anu cagak bade ka saha Ujang teh? Bade ka Jang Parman putra Mang Amid. Nang teh can terang bumina palih mana nya mah terang bumina teh? Karso beuki lentong ngomongna ngarah teu kanyahoan niat jahatna. Oh, Jang Parman. Gampil atuh terasi ka palih kidul engke bakal mendak darduh rona. Tati dinya mengkol kawetan sakedik, gok ka bumi alit caketang ka habungur. Tah eta bumi Mang Amid teh, cek tukang nyadap bari tutunjuk. Leungeun kenca tetep nyekel rancatan lahang. Rupi ayeuna aya di bumi kitu Mang. Ka rupina mah aya da tara ka mana-mana Jang Parman mah. Rupi Ujang ti mana tuh kawi teh? Tukang nyadap malik nanya. Malah bari neteup hayang sidik kana rupa nu duaan. Nuhun emang abdi teh ti Cilampuyang sun ngajaba dina pangan Parman. Beli priogi perkawis usaha biasa we lah. Rencangan ka pasar upami ngical suluh, ceuk Karso bisa pisan ekolna. Sabab dina uteukna ngadak-ngadak aya ilham. Da nyaho Parman teh sok ngajualan suluh ka pasar. Oh, kitu mangga tuh Jang. Lewas tukang nyadap ini teu malire deui kaduduaan ari Karso jeung Ahmid pating serenge.
lantaran maksudna hasil bisa manggihan katerangan ngeunaan Parman. Gek dariuk deui bari neuteup ka tukang nyadap beuki lila para mitra beuki jauh. Tungtung nangiles dina pengkolan pok Karso nyarita. Kumaha namin ye? Imah si Parman geus kanyawan ye. Urang buktikeun heula atuh nanya henteu urang nit. Yo atuh. Braduanana arinit ngajugjug ka imah Parman. Tekung silila geus tepi ka palebah garduh rona. Didinya ti iseuna keur taya jalma nu ngulampreng. Bus Karso ka garduh gek diuk dina palupu. Malah Ahmin ge nurutan diuk bari rarat-reret nempuan kaayaan dirina. Cik sidikeun nu mana imana si Parman, ceuk Karso. Hari nu tangkal bungurna mah itu tuh, tapi teuing mana mananya? Imana teh? Itu meureun nu dihareupeuna tangkal hayam, narangap hayam tuh. Tangkal hayam rangap hayam. Karso nunjuk ka hiji imah nu teu jauh tina tangkal bungur mung hanya kal waktosna sae. Mangga wilujeng kantun bae permios.